cek malaikat isuk-isuk wailun lirijal minan nisa, cilaka lalaki babarengan jeung awewe kagoda ku awewe, cilaka. Wa wailun lin nisa'i minar rijal, cilaka awewe digoda ku lalaki kagoda. Cilaka lalaki babarengan jeung awewe nu lain muhrim, cilaka awewe babarengan jeung lalaki lain muhrim, cilaka nyana babarengan padahal can halal, malaikat godeng, cilaka wel neraka. Masya Allah. Kuari bahkan geus teu boga pikiran naon atuh kaluar ti mah komo par karyawan pabrik geus teu boga rasa eta haram. Di sekolahan guru geus teu boga eta haram ka murid. Di PNS teu boga eta haram. Sekretaris geus teu boga rasa eta haram. Geus kabeh. Well, cak malaikat cilaka. Jara geus neuleuan di Amerika geus puguh malaikat teh, neuleuan di Prancis geus puguh, di Inggris, di Jerman, di Eropa, di Amerika mah geus kos kitu. Di Australia geus sarua, barang ningali ke Indonesia nya ge ngobrol. Kok berubah ya? Indonesia udah kayak di Hollywood. Malaikat. Ini siapa kiainya ini? Yang dakwanya mana? Barang dudul, oh eta. Cak musa urang atuh pantes jangan dakwahna ge oh situ. Saruana orang dakwahna. Sarua.